tinggal fokuskan baik kuarima urang ka Gusti Allah. Ieu mah pamere Allah, diembung-embung aya Allah mere mah aya, dihayang-hayang ketika Allah teu mere mah teu aya. Nu penting urang jadikeun satu sarana untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuru ala Allah sing areling marene kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah, kurang kumaha atuh kanikmatan ti Gusti Allah. Kuari mah hasil bumi nu sakitu poharana, tuh lauk di lautan sakitu poharana, tuh hutan di hutan sakitu poharana, tuh kaayaan di negara sakitu poharana hasil bumina, pegunungan-pegunungan anu tatadina kadelna tandus kuari bisa dipahat, bisa dijadikeun imah tinggal. Kurang kumaha kanikmatan ti Gusti Allah, sing inget kana kanikmatan ti Gusti Allah. Awas wala ta'sau fil ardi mufsidin, ulah sok ngarusak maneh di muka bumi melalui maksiat tina maksiat teu percaya ka aturan Allah, bumi bakal dirusak. Hutan disalahgunakeun, lautan disalahgunakeun, gunung disalahgunakeun, berbagai fasilitas nu aya eta teh aja ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah bertakarrub. Allah nyeun gunung teh jang paranti takarrub ka Gusti Allah. Allah nyeun hutan jang paranti takarrub ka Gusti Allah. Allah nyeun laut jang paranti takarrub ka Gusti Allah. Lantaran ieu nu aya di awak urang teh seluruh organ-organ ngajak takarrub ka Gusti Allah. Kos kitulah kanikmatan ti Gusti Allah kade cakaom ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi soleh. Sing aran inget kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah ulah sok dirarusak. Na ieu mulai kaum Kangjeng Nabi saleh teh iman ka Kangjeng Nabi saleh, iman ka Gusti Allah. Kuari teh geus leuwih ti 50% nu iman ka Kangjeng Nabi saleh nu tatadina teh dipercaya kuari dipercaya. Bunga amarwata suta Kangjeng Nabi saleh teh selalu unjukan ka Gusti Allah, ternyata horenganan pamimpin jeung penggede ngemu di jero hatena. Raja awewe raja mal kitu dinya teh nyieun hasud sing hade soleh teh ulah sok di nabi-nabi, ulah sok di rasul-rasul. Eta mah nyana ngaluarekeun onta tina batu eta mah sakadar sihir. Tiba heula ge urang nyaho bahwa tukang sihir teh jararago ko haju ngagarelok wari. Tetep lantaran kamangpatan onta terasa ku masyarakat. Aya naon-naon onta perat inum geus indahna luar biasa. Masyaallah. Lamun urang ningali di Yordan dekat Kangjeng Nabi Syuaib, belah kanan aya gunung, di luhur aya seperti guha di gunung, pas pegunungan anu luhur jasa. Eta si guha parantisa ieu peninggalan kaum Samud baheula ditek-trek ku nyana gunung. Masyaallah. Pas datang ka kuburanna belok kanan aya deui gunung di dinya, belah kanan keneh dihandap seperti guha tapi aya tihangan gitu. Beuh ieu pemahat kaum Kangjeng Nabi Samud ditinggalna masih aya keneh. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah kaum Kangjeng Nabi Samud kabelah dieuna terus kunyana diukir nu mantap cek Kangjeng Nabi mun Allah dek ngeresakeun goreng ka hiji hamba bakalna harta dirusak, dimodif, dijieun ka heureuyan, dibangunkeun kunyana, sisa-sisana kunyana dijieun ka heureuyan geus bah lalagaan, dibuatlah momobilan, dibuatlah hehewanan dan lain sebagainya, patung-patung, dibuatlah cincin dan lain sebagainya. Iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Saleh alaihis. Dokter kuari mah teh jualan obat doang belah dieu, etalasena obat belah dieu cincin. Kitu kene berbagai etalase di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar nu tatadina nyana dagang elektronik,
geus mah radio geus mah HP belah dieu eta laseuna eta keneh belah dieu mah diganti ku cincin. Wabe malah urang lamun dekat Cikupa tah di dinya di sisi jalan aya tukang baso, di dinya tukang baso di sisina tukang cincin. Engke mah kebel-kebel ge baso dicampuran cincin. Ngagelo gelo. Paroho anu tadina maraca sholawat ku ari ngagosokan cincin, anu tadina maca Quran ku ari ngagosokan cincin. Anu geus beralih ka percincinan loba tina supir ku ari dagang cincin, tina pemborong jadi dagang cincin ku ari macem-macem cincin kabeh. Terus diulik nang saha eta kitu jakamari mah teh. Kok bisa resep nang Gusti Allah. Ndek naik ke naon, ndek nurun ke naon, iyalah Gusti Allah. Tetapi isyarah ilal majnun ieu ya. Kana edan, kuring semua ya edan. Geus mulai aya edan geus kararieu bae kamari mah ieu ngan 2 juta tapi ngadenge kuari mah cenah 10 juta. Dek nanaonan atuh ngahayal kos kitu. Bejana cenah dibatur mah kos kieu teh geus 20 juta amal dijual ku aing 10 juta ngadagoan 20 juta. Ai dahar mah ngahutang bae ka warung. Lain teh edan naon coba. Eta edan ngaranna nganaikeun harganyana nu nurunkeun harganyana encan dijual ku nyana ai dahar ngahutang tol edan eta kos karari itu. Oh jelema leutik cincin loba jasa gede bongkok. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Nah iya dek dirusak setik batu teh hiji perkara anu hina lantaran aya naga di gunung aya naga di tanah hina, tapi ku Gusti Allah ketika dibukakeun jadi mulia, barang hina jadi mulia, digosok jadi herang, jadi mahal hargana, jadi herang. Eta teh isyarah atuh batu bae nu tadina di gunung tadina di tanah diangkat dimodif di herangan jadi herang. Kunaon ai batu di herangan ai hate teh di herangan. Hate herangan kunaon si urang jadi cinta dunia, kunaon si urang jadi babarengan bae jeung makhluk hate teh, kunaon urang resep jasa kana kaheureyan ieu akibat teu herang hate. Ibadah ku ibadahna tapi ria mah terus bae, ujub aya terus bae, takabur terus bae, pelit terus bae, teu herang hate. Mantak naon daripada ngaherangan batu mending ngaherangan ieu atuh. Kumaha cenah kieu carana? Belah dada urang cokot hatena. Usah wari di Indonesia menggeus teu karasa berbagai permainan Kristen teh geus nyerang ka urang. Geus kuari mah urang teh diserang ku budaya Kristen. Ayalah kuari ulang tahun teh bener make keneh doa, tapi pan urang mah teu dititah sebenarnya mah ulang tahun teh ku Kangjeng Nabi. Jadi kita ulang tahun teh eta manehanana ngayakeun budaya ulang tahun terus ditaluturkeun kuari ngancan maca haleluya doang. Kabelah dieuna permainan teh atuh menang Kristen patung-patung Bunda Maria diaya-ayakeun geus puguh. Lamun tahun baru geus puguh, lamun kitu Valentine dan lain sebagainya ulun nyungcung teh ka dieu. Geus trompet dan lain sebagainya. Masya Allah budaya terus nyerang ka urang. Urang lamun neuleuh di perumahan, neuleuh kuda, neuleuh Bunda Maria, sanajan di luhurna mah kitu make naon nyuhun lampu. Tapi kan patungna patung Bunda Maria nyana keur memperkenalkeun ka bangsa Indonesia, wahai umat muslimin. Ya pangeran mah ieu secara tidak langsung nyana teh keur dakwah, nyana mah dakwah teh make televisi, dakwah teh make kue, nyana teh make kue, dakwah teh make berbagai makanan kuari patung-patung Bunda Maria, patung Isa Al-Masih ditabeng-tabengkeun. Urang kuari ditanya ku anak urang, "Ma, ai itu patung naon Bunda Maria?" Bunda Maria teh saha? Pangeran Kristen. Itu patung Kristus, Yesus Kristus, saha pangeran Kristen. Nyaho nyana lantaran ngejegir.
urang di perumahan geus teu puguh geus puguh je perumahan nu nyana. Ayo perkantoran nu nyana make lambang Bunda Maria jeung Isa Almasih Yesus Kristus. Di pertokoan ge nu nyana make. Urang teu bisa kumaha, deuk kumaha tuh. Sebab naon? Sebab bangsa urang nu agamana Islam sangat lemah kuari. Masyarakat gagah di huluna urang mun ka hulu aya anu bakal memperjuangkeun urang. Ketika aya sakedeung. Ayo, aing nu di luhurna, pan aing kerja di DPR. Ayo, aing di luhurna, aing jadi bupati. Sok gerakeun ku sia. Sapoe 2 poe. Kok jadi tiise? Orenganan ngaguluyur aya dolar jalan dapur. Urang mak ngap-ngapan di handap orenganannya nama geus bergaining di luhur ngaroko bersama. Tinggal urang bae ayu pamimpin urang ka mana? Teu bisa hese ieu Indonesia. Nu teger sama sakali. Nu teger, bentak lain embung urang berjuang di luhur saha nu bakal akur jeung urang, visi jeung misi. Hese. Ieu lah Indonesia. Lamun kukula dicaritakeun mah zaman anu wow, hahawakna mah hohoakna luar biasa. Tapi ketika masyarakat datang ka ditu eueuh nyanana. Teu kebel meuli mobil anyar. Kahayang ulah meuli mobil ke atuh. Eta kos kitu di urang mah. Mantap, geus lah pamarentah mah asana dibeulem kabeh. Amin siapa tolol. Pugu Bapak sia nu jadi pemerintah. Sarua jeung nitah meulem Bapak sia tah mah atuh. Ya Allah, pamarentah anu teu adil, teu jujur, atuh kitu. Aduh kekuatan Kangjeng Nabi Saleh teh siap lantaran didatangan ku Kangjeng malaikat Jibril ulah sieun leh. Aing aya ditekangeun sia leh, ayo terus. Ketika pemerintah kaum Samud Saleh mun nyage sia ngaku nabi. Mun nyage sia ngaku rasul bahwa sia teh utusan Allah tak sia kami bakal nurut ka sia lamun pamenta kami dicumponan. Naon cek Kangjeng Nabi Saleh? Coba tah batu nu nyorangan di luhur gunung batu 2 da ngaji doang. Ayo coba kaluarkeun onta di jelo batu. Boh, cek Kangjeng Nabi Saleh teu kira-kira. Kangjeng Nabi Saleh kira rada ngagibeg harita. Toel ke malaikat Jibril. Ayo doa. Oh, tenang Bril. Tidak. Utusan Allah, pendamping. Langsung salat 2 rakaat salat Kangjeng Nabi Saleh langsung ngadua beres, ngadua teh masyaallah eta batu teh reuneuh. Model biasa masih mbak panu reuneuh teh. Ieu mah batur ngagedean empis-empisan di dareuleu ditonton ku masyarakat kaum Samud kabeh nu kiceup saurang-urang acan nempo batu ngagedean. Teu kebel batu teh beulah plak geus beulah kaluar ontakna nya gedenya bagus. Plak eot kaluar otak. Wih, ja benernya. Soleh bener. Bisa nyana eta nyumponan ka hayang urang. Onta lempang salengkah 2 lengkah ternyata onta ngadadak reuneuh deui. Waktu beki kagetnya na. Wih, onta kakara kaluar ti batu reuneuh. Bude beteungna teu kebal kaluar deui anakna. Anakan onta. Blek keluar. Ya Allah. Eta onta keluar anakna begitu keluar godena sarua jeung mana? Pohara jasa. Anak urang mah lamun sarua jeung bapana atuh paeh. Mana paeh? Di urang mah moal aya. Baheula ge teu aya. Indung ngaluarkeun anak, anakna kumisan moal aya. Serem sieun atuh urang. Tak ieu mah ontana gede jadi 2, mak jeung anak.
cek Kangjeng Nabi saleh hazihi naqatullahi lakum ayah ialah ontaan ku anjeun dipenta supaya keluar di batu dibuktikan ku Gusti Allah lainang kula nu mantak ieu mah naqatullah sebagai penghargaan ka Gusti Allah bahwa ieu onta Allah ieu teh ajang kamangpaatan aranjeun kabeh sebagai tanda mukjizat ti Gusti Allah. Nah nu dipake kahayang ku maneh teh ieu bahkan dileuwihan onta langsung anakan kuari manggeus bae kieu atuh fadharuha takul fi ardillahi wala tamassuha bisu'i bejakeun soleh ieu onta teh sebagai penyelamat ulah digungga diganggu ieu onta teh lantaran satungtung ieu onta aya di dunia sebagai ayat yakni mukjizat engke bakal aya dina katentreman seluruh dunia lantaran ieu onta lain sa onta-ontana antepkeun kitu ulah diganggu fadharuha wahai masyarakat antep ulah diganggu ieu onta takul fi ardillah kena barang dahar sorangan di mana kahayangnya na bae ieu mah tanah-tanah Allah wala tamassuha bisuin ulah diganggu ulah diharu dibiru antepkeun kena bebas lamun maneh ngarusak kana ieu onta awas payakuzakum madzabun alim bakal kena siksa ku Gusti Allah ti Gusti Allah antepnya kaistimewaan ieu onta teh lain lalagaan lantaran di negara kitu Yordan Petra di negara Arab ieu teh Madani Sholih kuari ge reruntuhan ieu ditinggal kaum Kangjeng Nabi Sholeh aya lamun urang ka negara Arab kemudian urang terus ka Wadil Qura mengarah ka Syria ka ditu nah ieu lamun belok kiri ka dinya aya gunung disebut eta teh Madani Sholeh ta eta teh kota perekonomian di zaman Kangjeng Nabi Sholeh kaum Samud urang nyebrang ka ditu ka Yordania di dinya teh aya Petra asup urang ke jero pemahat urut naon gitu pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Sholeh urang lalakona jauh mungkin 2 atau 3 kilo urang lempang terus datang ke jero eta teh ditinggal urut kaum Kangjeng Nabi Sholeh alaihi salam kula bisa nyaritakeun Petra lantaran kamari kula ka Yordan ketika ndeka Israel kemudian ku Gusti Allah teu meunangeun dibere impian anu menurut takbiran teh diulah kahirna lantaran di dinya bakal aya sapoe deui sapoe keneh maka ulinlah 2 poe keneh maka kaditulah ka Petra di samping ziarah ka para nabi ziarah ka para sahabat di Yordan aya 3.000 sahabat di Yordan ya ningalilah ka Petra kaditu ieu lah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Sholeh kabayang takuan kos kitu Petra ieu nu kurang dicaritakeun cek kaum Kangjeng Nabi Sholeh wahai kaum hati-hati ieu onta teh antep sakadaek jeung sakahayangnyana ulah diganggu sebab lain sa onta-ontana ngabogaan makna anu dahsyat luar biasa diganggu diharu biru ieu bakal acak-acakan negara hayang tentrem hayang lalugina ieu negara awas ieu onta antep eta kaistimewaan onta teh di negara Arab teh aya hiji sumur caina luar biasa gedena jeung lomana eta cai dipake kabutuh ku masyarakat tetapi kaistimewaan eta onta sapoe nyana menta jang nginum nyana engke sapoe jang masyarakat
kesapoe jeung nginumnya na kesapoe jeung masyarakat diaturlah ku Kangjeng Nabi Soleh kehebatan eta onta ketikanya na nginum kana sumur eta model ka modelanana cai deuk sakumaha bae ge diserot ku nyana beak nyana mah mun can beak moal ngangkat hulu diserot eta mah cai beak cai akur jeung beak napas ya. Tah, hudangnya na dideuleu ku kabehan. Cai sacek cek. Tapi kebutuhan masyarakat tentang onta teh andai kata masyarakat ngabutuhkeun nginum susu tinggal meret bae. Di manakah hayam peret moal beak-beak. Masyarakat teh misalnya aya 1000, misalnya aya 10.000, misalnya aya 100.000, eta onta ngahaneng bae diperet bae moal beak-beak. Wah, atuh masyarakat teh antri meret cai susu urang mah teu bisa meret onta susu onta mah meret nu di imah bae geus. Diperet diinum dia mendatang ke budak leutik ke mararat sorangan yang nurut eta mah onta teh di mana geus nginum cai susu eta timbullah kesegeran awak lantaran di dinya teh aya seluruh rasa cai susu nu aya di onta Kangjeng Nabi Soleh marasa nu aya di alam dunia aya kabeh di dinya mun nyaritakeun amis aya amisan mun nyaritakeun hasem aya hasepan mun nyaritakeun pait aya paitan mun nyaritakeun ketir aya ketiran mun nyaritakeun berbagai rasa aya kabeh di dinya Masya Allah pohara tamah cai susu pohara jeung andai kata boga panyakit tinggal diniatan bae boga penyakit mah nginum cai eta seger boga penyakit darah tinggi nginum cai susu eta cager boga penyakit darah tinggi gula nginum cai eta cager pokoknya mah boga kolesterol cager aki-aki nu ieu geus nglentuk bae tawadu nginum cai eta teu cager jeger bae hati aki bangsa modal kaji pendi kos gitu antri kok waluh bos jalan ger jadi kan jadi ngeunaheun geus masyarakat teh budak geus eta onta antap wah teu kudu Kanjeng Nabi Soleh ku ari mah lantaran karasa ku masyarakat kamangpaatan onta teh penyakit calalager nu baroga maksud naon bae ieu dagang ieu kurang maju yo lah pokoknya mah orang minta ka Gusti Allah melalui cai onta perat diniatan dagang yang baju dagang maju eta cai osot cai susu pohara lain lalagan atuh ku ari mah nu dakwah teh lain Kangjeng Nabi Soleh masyarakat sorangan weuy dulur teu kurang kumaha deui berarti bener Kangjeng Nabi Soleh teh nabi jeung rasul yuk urang nuturkeun hiji-hiji kuari mulai mengikuti Kangjeng Nabi Soleh alaihis nauhidkeun ka Gusti Allah per hari-harina anu maca 2 kalimat syahadat teh lain lalagaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sholihan rasulullah bah jelema berduyun-duyun arasuk Islam bungah Kangjeng Nabi Soleh horenganan penggede negara mah ngagelokna masyarakat ka Kangjeng Nabi Soleh teh hasud kabeneran saat eta nu jadi pamimpin negara teh horeng cewek nu jadi pamarentahna nu jadi rajana saat teh dinastina kebenaran awewe ngaranna Malka Nyi Malka nya nangis harengeseun jasa deuleu masyarakat ngagelok ka Kangjeng Nabi Soleh geus kakerawat bae sia kumaha carana supaya masyarakat ulah nurut kasih soleh mulai
kajero keluar raja tersebut keluar kajero tehnya neangan cara bantuan-bantuan kanu gaib perjurigannya na selalu kumaha carana supaya masyarakat ulah nuturkeun si soleh. Aing teu satuju jasa lamun aing kuari ditaringgalkeun. Padahal Kangjeng Nabi Soleh mah dakwah teh ngan sakadar dina agama. Urusan negara mah pek bae tuturkeun itu ibu negara. Nu penting akur jeung aturan-aturan syariat. Kangjeng Nabi Soleh teh hayangeun jadi raja. Kangjeng Nabi Soleh teh hayangeun jadi menteri. Kangjeng Nabi Soleh teh hayangeun jadi gubernur. Hayang sote masyarakat nuturkeun aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pek nu jadi raja nama sahabat. Itulah Kangjeng Nabi Soleh. Wah, istimewa. Nu mantap teh Kangjeng Nabi Soleh wal quru ij'alakum khulafa min ba'di 'ad. Sing araling maraneh kabeh ketika Allah ngajadikeun ka anjeun sebagai khalifah. Anjeun teh dijadikeun pengurus ku Gusti Allah min ba'di 'ad sabada kaum 'ad. Disebut kaum Samud nu aya di Yordania anu mayoritas kaum-kaum nabati termasuk nu aya di Saudi Arabia. Cek Kangjeng Nabi Soleh sing inget aranjeun teh dijadikeun ku Gusti Allah sebagai khalifah urus ye kaayaan dunia kaayaan negara. Tuh lautan urus hasil kemanfaatan lautan teh jang masyarakat. Tuh kebon leuweung itu teh urus hasil-hasil dina leuweung dina kehutanan eta teh jang masyarakat. Tuh pegunungan-pegunungan urus hasilna jang masyarakat kelola kabeh naon bae hasil bumi sebab anjeun dijadikeun khalifah pek urus. Bahkan keistimewaan Kangjeng kaum Kangjeng Nabi Samud teh wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Gusti Allah dicicingkeun kaum Kangjeng Nabi Samud teh di negara terutama dua negara nu berdekatan di Yordan kedua Saudi Arabia. Nah eta teh nu hiji pusat pemerintahan yakni Yordania, nu hiji pusat kota perekonomian ialah Madani Soleh. Nah Gusti Allah dicicingkeun adem ayam tattakhiduna min suhuliha qusura keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Soleh teh tanah-tanah datarna bisa dijieun istana. Dijarian istana kumaneh tanah kumanehanana tanah-tanah anu datar teh dibuat sedemikian rupa sakahayangnya lantaran subur anu luar biasa. Bata dijarieunan lain bata sagegede bata mek, lain bata cisoka buleude batana. Urang kuari maneangan bata gede cara zaman Belanda bae kamari ieu hese jasa kuari mah bata dijengkalan kurang sajengkal kurang. Kabelah dieuna lah letik jasa angel kersil jasa bata teh kuari mah kos kara itu tah kamari keur kula rada letik keneh mah bata teh gua lalade jasa jeung diapung-apungkeun ge ku budak ka handap teh henteu beulah eta bata aslak berarti kuari mah betak kena angin bae ge barulah sorangan barang kahujanan ngahiji jeung taneuh eta bata kuari aduh masyaallah hebat kuari bata. Daya tanah-tanah darat tadi jeunan gedong dirapih-rapih kumanehanana ditata sedemikian rupa dijieun mere kunyana perumahan Puri Jaya belah ditu Cikupa perumahan Citra belah ditu dijieun BSD belah ditu dijieun deui Gading Serpong belah dituna deui Reflex belah dituna deui kitu Kelapa Gading ka dituna deui Gading sia macam-macam perumahan nu datar-datar tadi
geus puguh di par bangsa di naon kitu ngaranna di pahumaan geus teu kudu di urug deui di sawah-sawah ge di daerah-daerah nu datar mah dijieun gedong-gedong. Iyalah umat Kangjeng Nabi Saleh nu disebut kaum Samud, tattakhizuna min suhuliha qusura. Dijieun perumahan, gedung-gedung, istana di tanah-tanah anu datar. Wa tanhitunal jibala buyuta, lantaran di timur tengah makapan pegunungan bosak pangdeuleu urang lamun nyaba ka Mesir datang urang teh kitu ulah naik pesawat, urang naik bus, urang ka Yordan, urang ti Mesir, sapanjang Mesir ti Aqabah terus gunung. Ndu ka Mesir teh gunung mah terus, urang teh bagian lain gunung kaler kidul gunung. Mantek cek pikiran kula di lembur urang mah tanah sameter gede permasalahkeun tah anu ngamasalahkeun tanah oper habak ka Mesir ka ditu. Tanah ablag-ablagan di itu di gunung di tanah datar dititah jana ku raja di itu los sia daek maka di itu los. Tok nyeun ibas ya sadaekna di dinya. Wah gunung Masya Allah. Wah eta di Mesir teh. Urang leuk hayang datang ka kota Mesir teh. Gunung. Iya, Jordania subur tapi gunung. Yaman pegunungan. Diberi keistimewaan kaum Samud teh ku Gusti Allah wa tanhitunal jibala buyuta, bisa pandai memahat ngabobok gunung dibobokunya na dijieunkeun tempat tinggal imah. Peruntukanana imah anu datar dujieun tina batu bata ditumpuk cara imah urang istana kuari urang perhotelan urang eta teh jang fisoib dina waktu panas gunung-gunung dibobokunyana eta teh peruntukanana fisyita'i dina waktu rendeng. Lantaran urang mah negara tropis teu kahartikan di negara tropis mah kos urang kos kieu sebab panas teu sabaraha panas tiris teu sabaraha tiris. Urang mah geus di sorga bae kos sorga nu mantak orang Belanda, orang Inggris, orang Jerman, orang Amerika raresepeun ge ka urang lantaran panas sedang tiris sedang hayangeun gasanyana. Gila negara tropis. Tapi lamun urang nyaritakeun di Amerika aya teu kapanggih-panggih panon poe genep bulan, teu kapanggih panon poe. Aya nu panjang beurang teh 18 jam, ke kapanggih jeung peuting hanya 4 jam. Beurang panjang aya nu kapanggih peuting 18 jam, beurang hanya 4 jam. Aya nu teu kapanggih-panggih jeung beurang, di kutub mah peuting bae genep bulan. Engke teu kapanggih-panggih jeung peuting beurang bae genep bulan. Ngementak kamari didiskusikeun secara internasional, seluruh penggede agama dibahas tentang salat nu aya di Amerika ketika aya panjang peuting. Salatna jeung puasana dibahas tentang negara anu panon poe kumaha eta. Seperti dikutubakan teu muncul panon poe geus anggeus dibahas padahal geus dipuat ku Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, tinggal dibuka bae kitabna ku urang geus anggeus kabeh ge. Nu tinggalin saya tika-tika acan. Tinggal dibuka bae kitab. Ih cenah kitu bisa macana atuh sia teu mondok nya. Salah saha. Teu mondok macan koran malulu di sorga ke bahasana bahasa Arab. Di sorga bangke teh urang bahasana Arab bangsa naam jeung elat teh kapake. Kuari ge urang kudu belajar bae. Namun urang ditanya, "Sia lapar?" "Naam." Gitu. Dahar atuh, "Naam." Geus beres dahar mayarnya la. Waya dahar naam, waya mayar la. Iyalah keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Saleh disebut kaum Samud. Gunung-gunung teh dibobok kumanehanana dijieunkeun tempat tinggal.
lamun urang kuari kemadani soleh kaditu nah bakal aya engke ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud aya gunung dininya berupa gedung belah ditu ka aya deui gunung aya nu panjang dijieun kunyana dipahat kunyana rupana jadi rupa siga imah padahal gunung Masya Allah kabelah dia nanya lain mahatan gunung bae bongkahan dibawa kunyana ka imah anak incuna terus ditah mahatan dijieunkeun patung-patung laletik Kangjeng Nabi Saleh dicarang geus ulah sok nyeunan patung teh ieu mah cenah mengenang kaum-kaum nu baheula mengenang bapa moyang urang mah jak kuari geus ibadahna ge ka Gusti Allah ngan ieu mah hanya mengenang ulah cek Kangjeng Nabi Saleh tetep bae nyana nyeunan saeutik laletik sesa-sesana dijieun cincin kunyana Masya Allah horeng aya ti dituna kuari dijieun cincin bongkahan ti Aceh Sungai Dare dijieun kuari bacan segala Batu Garut segala di Banten ti Cirebon ti Jawa Tengah aya batu eta teh batu anu geus teu bisa disorot tapi warnana loba pancawarna lamun urang karangkas betung dirinya aya deui kali maja teman encek nyebutna kali maya nya urang mah maja bae atuh ieu lain lalagaan di Indonesia dijieunna nuturkeun kaum Samud Kangjeng Nabi Saleh dakwah dulur atuh kuari mamaningan pake ibadah ulah pake nyieunnan patung jeung ulah pake nyieunnan cincin ndekna naonan atuh kuari mah kaganggu boro-boro masyarakat biasa ustad ge mantas tahajud kieu bae beres nyanang ke tipe tinggi deui sorot di kieu-kieu kunyana dibebenjokeun kudu leuleumpangan di jero cincin nyana ge seuri sorangan geus ngeplok cek nya ieu lumayan digosok deui kunyana terus di kieu deui waduh seterna timbul cek nya mantep jasa ieu lain maca Quran leulehan batu tengah peuting blon teh coba tetapi kapan ieu teh tadina mah henteu kok ngagelok jadi kos kitu si Maha Kawasa Allah Maha sagala-galana Gusti Allah dia kamari ieu mah henteu kok ngagelok kitu nang Gusti Allah aya fenomena naon sih cek Gusti Allah idza aradallahu bi 'abdin syarran ahlaka ma lahu fitini wal lab wa idza aradallahu bi 'abdin syarran khudira lahu fil labin wattini hatta iya bener di mana Allah dek ngaharapkeun ka hamba diharapkeun ku Gusti Allah dikersakeun goreng bakal dirusak ku Gusti Allah hartana dijadikeun tin dijadikeun labin dijadikeun kaheureyan sehingga manehanana teh anu tanah produktif dijual tanah produktif dirusak tanah produktif ku manehanana dialih fungsikeun nu tadina produktif sawah ngahasilkeun pare kuari dibangun kunyana sawah nu ituna dijieunkeun tin wallabin kemudian dibangunkeun jang perumahan iyalah ku Allah dek dirusak jangka waktuna mungkin setahun 2 tahun 10 tahun 30 tahun ujungna bakal dirusak ku Gusti Allah kaheureyan bakal ditimbul-timbulkeun ku Gusti Allah geus mah perumahan-perumahan di tanah nu datarna dijieun gedung-gedung lain gedung nu laletik ti mimiti gedung nu leutik datang ka nu rada gede datang ka nu gede datang ka nu bertingkat fungsina ge geus lain lalagaan ti mimiti jang tempat tinggal kebutuhan sehari-hari kabelah dituna jang memewahan kabelah dituna deui jang hiburan geus puguh dijieun penginapan kuari apartemen perhotelan kabelah dituna di hotel teh eta teh
jang bebanggaan jang gitulah lazatan ngeunaan berbagai hiburan aya di hotel mah kuari urang lamun asup ka hotel lain sakadar sare lain sakadar dahar lain sakadar nginum di dinya deuk aya hayang naon bae aya di hotel masyaallah karim ente bosen kuari mah awewe anu di tanah air Cianjur geus diasaan Karawang geus diasaan Bandung geus diasaan coba hayang nyaho kuari urang hayang nyaho ka urang Bali kos kumaha diasaan ku urang coba hayang Madura aya kabeh stok di Indonesia coba saja urang hayang urang Pandeglang aya urang Lampung Ambalaya kuari urang hayang ka luar negeri coba urang hayang ngalengkah urang pesen orang Thailand orang pesen orang Korea Ambalaya di hotel urang pesen kuari mah urang bule low ya Ambalaya yang orang Belanda yang orang Inggris yang orang Amerika nu bule orang New Zealand dan lain sebagainya Ambalaya di hotel cenah urang Arab banteu urang Arab urang Arab Ambalaya di Indonesia urang Pakistan urang India ulah kena orang Arab urang di kaditu ka Arab ka Baitullah ibadah haju di ditu ari ibadah kabeh sarua nu tolol mah tolol leuwih tolol di badan urang diboking ka Indonesia masyaallah karim aya kabeh di hotel aya urang mana kiai cenah ieu mah bosen ka jelema-jelema nu biasa mah hayang urang negro bae nu hideung ka huntu-huntun aya Masya Allah ialah negara orang negara nu mayoritas Islam dibaca ku urang Al-Quranul Karim bupati naga maca Quran mayoritas lah di urang mah gubernur naga maca Quran malah dikompetisikan di musabakohkeun Al-Quranul Karim nu menang dibawa ka sungu di Arabia ditampilkan secara internasional adu kekuatan baca Quran jeung Irak jeung Iran dan Turki jeung berbagai negara Indonesia kadang menang kadang eleh itu ngaranna ge kudu sabakoh ieu tapi kebogbrokan di jerona ternyata seperti eta judi di Indonesia kelas internasional perzinahan di Indonesia kelas internasional nu matak orang luar negeri betah di Indonesia fasilitas naon bae aya di Indonesia saat anu tanggung jawab karusakan eta engke di akhirat deleukeun sia bupati mun teu dipanggang sia ke di akhirat deleukeun sia menteri sia bakal dicacang-cacang ke di akhirat deleukeun sia gubernur disate sia di ditu sebab sia teu berjuang kiai ngan sakadar ngomong di panggung jeung di pangajian eta mah supaya lepas tanggung jawab abdi di akhirat pan sia ki uci di kiai-kiai ku batur emang sia teu dakwah tanyakeun Haji Makmun yeay ayo geus ngomong tah negor ka bupati negor ka gubernur negor ka presiden ngan bisa ngasakieu atuh da kumaha deui atuh dia teu bisa ka ditu nyeun kekuatan FPI nyeun kekuatan sakitu membleh kumaha aing tapi ayo bae terus atuh didenge jeung teu didenge urusanna kumaha nyana tapi ternyata ngan sakadar asup ka ceuli ieu kaluar ka ceuli ieu asup ka ceuli ieu kaluar ceuli ieu nyana ngarobrol di itu kiai sadaek-daek bae ngomongnya atuh mah panagaran lagi nagara Islam geus bae antepkeun lah nyana-nyana urang nya keuna sacablakna sungut kiai ieu emang aing teh nyaho sih ngomong kitu aing nyaho Jeuy, cek kira aing teu nyaho meureunnan. Sadaek deus sia ngomongkeun aing. Hayo. Nggih, aing mah jamualna naon? Sebab aing mah teu boga kakuatan naon. Engke sia dihudangkeun ti kubur, ngabring ke ka mahsad. Halo Bupati. Dadah, dadah. Hei. Kiai teh ka mana? Sorga dong. Bupati kemana? Wallahu alam. Ayo sia ngadu jeung aing. Kuari aing eleh engke sia. Je aing mah yakinkeun sia ka neraka ja. Je, pan sombong amat sekali-sekali aing sombong lah. Ge sia mah teu disombongan ke kos kitu. Lamun sia cicing di dinya ngarasa aman bae, cilaka sia bupati, cilaka sia gubernur, cilaka sia pamarentah.
minimal ngarasa salah sia sanggeus ngadege kiai-kiai anu dakwah minimal ngarasa salah minimal lamun sia ngarasa bener jeung ngarasa aman deleukeun sia ieu emang sabab udah ucapan Gusti Allah baca ku sia atuh ieu cenah teu kaburu yang maca koran bae tita kusaha sia maca koran ye parang sana nah cekang yang Nabi Soleh ti Gusti Allah sing areling maraneh kabeh ketika maneh dijadikan pengurus pilar di muka bumi titah diurus kamangpatanana balikeun jang masyarakat jeung masyarakat teh supaya tentrem ibadah ka Gusti Allah ditetapkeun dicicingkeun ku Gusti Allah di muka bumi tanah nu datarna dijieun gedung dijieun istana tanahan pegununganana dijieun imah-imah jang paranti manehanana berteduh ketika tariris fazkuru ala Allah sing areling maraneh kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah kurang kumaha atuh kanikmatan ti Gusti Allah ku ari mah hasil bumi nu sakitu poharana tuh lauk di lautan sakitu poharana tuh hutan di hutan sakitu poharana tuh kayaan di negara sakitu poharana hasil bumina pegunungan-pegunungan anu tatadina kadelna tandus ku ari bisa dipahat bisa dijadikeun imah tinggal kurang kumaha kanikmatan ti Gusti Allah sing inget kana kanikmatan ti Gusti Allah awas wala ta'sau fil ardi mufsidin ulah sok ngarusak maneh di muka bumi melalui maksiat tina maksiat percaya ke aturan Allah bumi bakal dirusak hutan disalahgunakeun lautan disalahgunakeun gunung disalahgunakeun berbagai fasilitas nu aya eta teh aja ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah bertakarrub Allah nyeun gunung teh jang paranti takarrub ka Gusti Allah Allah nyeun hutan jang paranti takarrub ka Gusti Allah Allah nyeun laut jang paranti takarrub ka Gusti Allah lantaran ieu nu aya di awak urang teh seluruh organ-organ ngajak takarrub ka Gusti Allah tinggal fokuskeun bae ku ari mah urang ka Gusti Allah ieu mah pamere Allah diembung-embung aya Allah mere mah aya dihayang-hayang ketika Allah teh mere mah teu aya nu penting urang jadikeun satu sarana untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala kitulah kaum Kangjeng Nabi Soleh disebut kaum Samud gunung-gunung dipahatan bongkahan-bongkahanna dibawa ka imah dimodif kunyana sakahayangnyana dijieun mobilan, dijieun kukudaan, dijieun ontan, dijieun gagajahan, dijieun berbagai hewan. Kabla dituna dijieun bongkahan-bongkahan patung-patung laletik. Kemudian dijieun cincin. Nu manta ketika orang ka Iran ka ditu ka Yordan, beuh eta cincin di Iran mambalaya. Kok sampah bae di Iran mah eta teh mutiara-mutiara teh nu masjid Sayyidina Husain, Masya Allah. Urang mah boga virus hiji ge digosokan teureun-eureun barang datang ka Iran virus segede tihang. Tungtung nama di dieu ge nu marake virus du barang jengkula diasup-asupkeun ka jero kantong. Kukula ditanya kunaon diasupkeun izin ka tihang jakna. Urang boga hiji ge di kieu-kieu we horeng di dieu jadi tihang. Kitu keneh bangsa ruby, kitu keneh bangsa berbagai perhiasan-perhiasan kristal. Lampuna di luhur sing kerlip kristal. Tidak berbagai warna nu putih, nu hejo, nu beureum, indah jasa. Geus urang hese jaritakeunana masjid di Iran mah Masjid Sayyidina Husain, Masjid Ali Murtado dan masjid-masjid lain indahna luar biasa. Meureun kuloba eta teh hasil-hasil. Naon kitu ngaranna di pegunungan taneuh-taneuh teh menghasilkeun gos kitu. Dibuatlah kunyana minimal memeh jang batur teh jang di nagarana sorang. Ya Allah ya Rabbi. Eta ngeuleuh lampu urang pohara jasa kos gitulah di Iran kitu kene di Yordan urang lamun ningali ka Petra tinggal tercengang bae ya Allah ya Rabbi iyalah pemahat-pemahat pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi kaum Nabi Soleh kaum Samud baheula luar biasa
ketika orang lewat pertengahan aya di dinyata belah kiri belah kanan aya patung-patung dia patung Uzza Manat aya merekan di handapna Uzza Manat laletik aya di ditu nu ngabaris 7 patung di sisi kukula ditanya nanya ari ieu naon ieu tempat ibadah cek nyana tempat ibadah kaum Samud belah kiri tah memeh mengkol ka dieu di Petra terus lurus aya di dieu belah kiri di dieuna aya batu-batu paranti diuk ieu di dieu aya patung-patung ieulah cek nyana tempat ibadah kaum Samud baheula ya Allah terus datang ke jero ka ditu beuh urang tinggal naon ngapas panjang bepohara amat ieu gunung dipahat tepikeun ka jadi indah luar biasa encan nu dimandani soleh di ditu di Hijir engke aya kota Hijir eta teh kota Hijir ngaranna nah nu bakal engke aya dina Al-Qur'an aya suratul Hijri eta teh nyaritakeun kaum Kangjeng Nabi soleh kaum Samud Hijri kota Hijir nu kuari disebut madani soleh ieu gunung-gunung dimodif kunyana dipahat jadi sebuah bangunan sakahayangnya indahna luar biasa kos kitulah kanikmatan ti Gusti Allah kade cakaom kakangjeng Nabi soleh sing aran inget kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah ulah sok dirarusak nah ieu mulai kaum kangjeng Nabi soleh teh iman kakangjeng Nabi soleh iman ka Gusti Allah kuari teh geus leuwih ti 50% nu iman ka Kangjeng Nabi soleh nu tadina teh dipercaya kuari dipercaya bunga amarwata suta Kangjeng Nabi soleh teh selalu unjukan ka Gusti Allah ternyata horenganan pamimpin jeung penggede ngemu di jero hate mah raja awewe raja mal kididinya teh nyieun hasud sing hade soleh teh ulah sok di nabi-nabi ulah sok di rasul-rasul eta mah nyana ngaluarekeun onta tina batu eta mah sakadar sihir tiba heula ge urang nyaho bahwa tukang sihir teh jararago ko haju ngagarelok wari tetep lantaran kamangpaatan onta terasa ku masyarakat aya naon-naon onta perat inum geus indahna luar biasa masyaallah lamun urang ningali di Yordan dekat Kangjeng Nabi Syuaib belah kanan aya gunung di luhur aya seperti guha di gunung pas pegunungan anu luhur jasa eta si guha parantisa ieu peninggalan kaum Samud baheula ditek-trek ku nyana gunung masyaallah pas dek datang ka kuburanna belok kanan aya deui gunung di dinya belah kanan keneh dihandap seperti guha tapi aya tihangan gitu beuh ieu pemahat kaum Kangjeng Nabi Samud ditinggal nama si aya kan ya Allah ya Rabbina iyalah kaum Kangjeng Nabi Samud kabelah dieuna terus kunyana diukir nu mantap cek Kangjeng Nabi mun Allah dek ngeresakeun goreng ka hiji hamba bakal na harta dirusak dimodif dijieun ka heureuyan dibangunkeun kunyana sisa-sisana kunyana dijieun ka heureuyan geus bah lalagaan dibuatlah momobilan dibuatlah hehewanan dan lain sebagainya patung-patung dibuatlah cincin dan lain sebagainya iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi soleh alaihis dokter kuari mah teh jualan obat doang belah dieu etalasena obat belah dieu cincin gitu kene berbagai etalase di Bandung di Jakarta di kota-kota besar nu tadina nyana dagang elektronik geus mah radio geus mah HP belah dieu etalase na eta kene belah dieu mah diganti ku cincin wabe malah urang lamun dekat Cikupa tah di dinya di sisi jalan aya tukang baso di dinya tukang baso di sisina tukang cincin engke mah kebel-kebel ge baso dicampuran cincin ngagelo paroho anu tadina maraca sholawat kuari ngagosokan cincin nu tadina maca Quran kuari ngagosokan cincin
anungges beralih ke percincinan loba tina supir kuari dagang cincin tina pemborong jadi dagang cincin kuari macem-macem cincin kabeh terus diulik nang saha eta kitu jaka Maria mante kok bisa resep nang Gusti Allah ndek naik ke naon ndek nurun ke naon iyalah Gusti Allah tetapi isyarah ilal majnun gitu ya karena edan kuring semua ya redan geus mulai ara redan geus kararieu bae kamari mah ieu ngan 2 juta tapi ngadenge kuari mah cenah 10 juta dek nanaonan atuh ngahayal kos kitu bejana cenah di batur mah kos kieu teh geus 20 juta amal dijual ku aing 10 juta ngadagoan 20 juta ai dahar mah ngahutang bae ka warung lain teh edan naon coba eta edan ngaranna nganaikeun harganyana nurunkeun harganyana encan dijual ku nyana ai dahar ngahutang tol edan eta kos karari itu jelema leutik cincin loba jasa gede bongkok ya Allah ya Rabb Masya Allah nah ieu dek dirusak setik batu teh hiji perkara anu hina lantaran ayana ge di gunung ayana ge di tanah hina tapi ku Gusti Allah ketika dibukakeun jadi mulia barang hina jadi mulia digosok jadi herang jadi mahal hargana jadi herang eta teh isyarah atuh batu bae nu tadina di gunung tadina di tanah diangkat dimodif di herangan jadi herang kunaon ai batu di herangan ai hate teh di herangan hate herangan kunaon si urang jadi cinta dunia kunaon si urang jadi babarengan bae jeung makhluk hate teh kunaon urang resep jasa kana kaheureyan ieu akibat teu herang hate ibadah ku ibadahna tapi ria mah terus bae ujub aya terus bae takabur terus bae pelit terus bae teu herang hate mantak naon daripada ngaherangan batu mending ngaherangan ieu kumaha cenah kieu carana beulah dada urang cokot hatena usah bisa bodar sih di dinya ngaherangan hate mah kudu anu bisa atuh lantaran batu gedek di herangan kudu nu bisa ngaherangan batu zaman kamari ieu macan zaman batu kapan angel biasa kaherang lantaran nyokot awi hideung di kitu-kitu sabulan can herang keneh bae belah dia nama ke kararas di kitu-kitu tetep can herang keneh bae kuari mah babari jasa weng beres lugan langsung cokot kuari mah iya asahan 5.000 nah ieu mah batuna batu anu empuk ulah make serubuk inten geus bae cukup eta mah nu 1.000 2.000 ieu mah tuas ieu mah batuna meunang make serubuk inten set sapoe 2 poe 3 poe nu kamari mah tamat Quran saminggu kuarin teh geus kikiran bae tuh asal ngarumpul bae tuh leuleun nu aing nu aing teu ustad teu kiai kararieu bae kabehan cicing jadi kaganggu lain teu edan sina aon eta ngarere edan mental teh terus kitu teh ya Allah ya Rabbi barang nu hina dibuka ku Allah dimodif herang jadi mulia isyarah urang oge atuh turunan nabi lain turunan wali lain anggaplah urang batu bangkong lah nah dicoba tuh ku urang herangan diri urang kumaha carana ngaherangan fokuskeun hate urang ka Allah mulai tanya awak urang awak siapa di mana di Allah endek ka mana endek ka Allah ieu urang memeh ka Allah asli kuari urang ka Allah mangga ketika ngadenge suara azan Allahu akbar haringkuk pancen endek ka Allah heuh nya udah atuh sia endek ka Allah mah kan urang ngasehatan awak urang
berangkat di mobil nilai jam 12 gadengnya suara azan Allahu Akbar terus Allahu Akbar gandeng gebrak azan tanya awak sini ke mana dek Allah eta panggilan Allah abun dek Allah kan neangan restoran lain dengan masjid dengan restoran blon neangan masjid nungenahin tanya awak kurang ndek ka mana ndek ka Allah ridho terido bakal ka Allah baik sadar tersadar bakal ka Allah baik daripada engke ku Allah dicarekan maning ku ari fokuskan ka Allah lamun geus difokuskeun ndek ka Allah ketika Allah marentah ka urang pandek ka Allah ieu parentah Allah siap urang ieu nu mantak henteu ka Allah lantaran can dinasehatan awak urang deuk ka mana nu mantak ibadah masing hade kudu okos cara caritaan Imam Ghazali ketika ieu jelema deuk ka Mekah ditanya ku urang Aisyah eta tas jang naon jang ka Mekah ari eta sia meuli baju jang ka mana jang ka Mekah ka Baitullah hari eta seragaman jangka Mekah Aisyah teh meuli lauk gabusim jangka mana jangka Mekah wah beh jangka Mekah guys hari eta meuli sepatu jangka Mekah emang ka Mekah butuh sepatu lalu omong mana yang di Mekah make sepatu lecet sia aja nanya lecet malah kabeh jangka Mekah mimiti tas jangka Mekah baju jangka Mekah sepatu jangka Mekah bebelian segala obat-obatan deh jangka Mekah hiji fokuskeun Mekah ketika diberangkatkeun urang diazanan teu kudu ngomong kabehan ge nyaho itu diazanan dek ka Mekah nyahoeun kabehan ge masyarakat ge nyahoeun dianterkeun ku ari ka pondok gede dek ka marana tak nganterkeun nu ka Mekah nyahoeun kabehan ketika datang ke pondok gede batur baralik nyana ngadadahan sok diararimah baenya dek mana emang dek Mekah sanggup ninggalkan anak pemajikan imah harta banda kurang dia dek Mekah dek Allah pan boga anak letik serahkeun ka Allah anta sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab ifadna wa iyahum min kulli afatin wa atin abdi nyerahkeun ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi ti Gusti itu du Gusti abdi dek ka Gusti mangga kumaha Gusti bae dek ka Mekah Bukhara eta Imam Ghazali lamun geus ngabahas kos kitu abdi dek ka Mekah teu nyaah ka anak nyaah ngan abdi hayang ka panggih jeung Gusti teu nyaah eta ka eneng nyaah tapi abdi hayang ka Mekah itu mobil Avanza anyar pan jeun teuing aya anak nu ngurus zahirna secara batin aya Gusti emang dek ka mana ka Mekah hayang kapanggih jeung Allah kabeh ka Mekah sanggup ninggalkeun imah pamajikan anak incu emeng ditinggalkeun ku jan geus puguh mobil boga ruko ditinggalkeun dek ka mana ieu ka Mekah ka Allah tah ibadah ya kudu kos kitu urang kieu di lembur ge dek ka mana ka Allah nu mantak lantaran diniatan dek ka Mekah datang ka Mekah ge aya gegeran ka Masjidil Haram ka Baitullah begitu azan kadenge rarasaan ngeunaheun jasa ngirasaan ge perasaan lantaran diniatan dek ka Allah datang ke Baitullah diputeran emang maksudnya ge dek muteran Baitullah hakikatna dek ka Allah ketika nyala balik ke hotel ngomong ke babaturan anak besi aing haya sudangkeun ke masjidnya besi tinggalin emang diniatannya ke Allah ketika azan ngomong Allahu Akbar nyana di jalan kene lompat kurang emang ke Allah fokus ke Allah kabeh niatannya ke Allah atuh batak naon di dieu ge sarua bae Allah mah ini Mekah emang Allah di Mekah da lain eta mah hanya lambang doang sama atuh Allah mah di mana bae aya mantak naon gua di niatan kalau nah urang kuari menghadapi bulan Rajab isuk tanggal hijina menurut hisab qati fokuskeun dek mana sia Allah isuk aya parentah salat naon puasa sunah dek siap
beneran siap bener ndek kamana ka Allah kan loba dahar di masih moal yang moal di dahar satungtung teu kadeulean mah aing tau kos budak angon kos kitu aya babaturan mah henteu babaturan bae dah tolol budak angon eta kos kitu lantaran gula mah baheula ngahiji jeung budak angon nyaho lamun nyalimpet biasa dahar heula galuh beret siap puasa pas gitu budak angon masuk nangkon bae dibujur kebo calana diporosotkeun tolol tuh budak angon nyawa jasa ke budak angon ngajun ku kumaha kitu belah pokona mah meureun kiai kitu ulah loba omong sia iya tah lamun urang isukan tita puasa nah lamun teu puasa budak angon eta lamun cenah itu mah kiai budak angon mah geus pokona ieu urang fokuskeun Allah ieu aya instruksi puasa sunnah ka Allah laksanakeun sabaraha poe cenah kiai lobana aya puasa Rajab ulah loba-loba ulah sabulan ulah cukup 27 poe ulah sabulan besi tasabuh jeung Ramadan 27 poe aduh cenah kiai asana teu kuat ulah lamun teu kuat ulah 27 20 asana 20 ge cenah gua mah rentan karyawan 10 lah asana cenah 10 ge teu kuat cenah kieu 3 atuh sia mah lah 3 asana teh 3 ge teu kuat sapoe asana cenah sapoe ge teu kuat cenah gua mah sia mah emang henteu maksud teu maksud maksud nu mahal ge maksud ka Allah sok sanajan urang teu norekat seperti nu norekat eta kan ngageserkeun rasa tina syariat kuari fokus ka Allah ceuli dek dikaallahkeun mata dikaallahkeun irung dikaallahkeun sungut dikaallahkeun leungeun beuteung kabeh kubul suhu dubur kubul suhu dek dikaallahkeun kabeh nu mantak geus janji beat ngaranna abdi siap dek ka Allah lantaran janji beat di hareupeun guru maka nyana kajen kukumaha ge di mana bae situasi kumaha dek ka Allah diberelah wiridna zikir jeung aturan-aturanana dek ka Allah fokuskeun dek ka Allah mantak naon urang ge fokuskeun dek ka Allah nah puasana 27 poe di akhirat aya kali atau kali katempo ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi Mi'raj bih caina bih pohon leuwih amis rasana tibatan madu leuwih seungit tibatan minyak misik leuwih heran tibatan salju ngeplok indah jasa takali Kangjeng Nabi naros ke malaikat Jibril liman hadza ya Jibril yang saha eta si caina cek malaikat Jibril liman shoma Rajab yang jelema nu puasa di bulan Rajab Masya Allah cek Kangjeng Nabi mun umat kula haju bulan Rajab paruasa meureun ngarinum eta cek Kangjeng Nabi wahai segenap umat kaula nu aya di Cikupa di Bojong di Belaraja ai Cilongok mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah geus leuwih ti heula wayahna wahai umat-umat kaula kula lantaran geus pernah neuleuh bahkan pernah nyicipan kana cai bangawan eta teh diperuntukkeun jang nu puasa poe di bulan Rajab puasa sapoe bae ge bakal ngasaan kobo nu 2 poe 3 poe geus ganjaranna geus dicaritakeun di pengajian-pengajian anu geus kaliwat nah masa sih teu kabita keneh bae kos kitu mun geus teu kabita keneh bae geus sama budak angon ge angonna deui angon teman iya tah ya Allah ya Rabbi puasana babari bayai hayang kuat mah urang sahur engke peuting 3:30 geus sahur anu seubeuh sahurna nginum 2 muk lek
geus beres terus adzan subuh milu salat berjamaah subuh gegeraan bae manta subuh ka imah ngariku krep HS hudang-hudang setengah tilu guys langsung ngalawudu bandi malawudu terus ngalawudu salat dohor tas salat dohor kan mal kebal asar jadi rapet dohor jeung asar ngeunaheun kan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi kakarak wiridan dan astagfirullah Allahu akbar asar langsung salat asar Allahu akbar beres salat asar di dinya deui ngaringkuk hudang jam 5:30 mulai ka dapur rujak Kang Haji, rujak mah geus aya pan osok ngopi kopi kokoh. Aya anu ngiriman susu anak, susu naon coklat jeun. Ya Allah, ya Rabbi. Kang Haji, itu anak anu cikal ngiriman kolak. Loba, bawa ka di kabeh, anak ulah bere. Ieu mah sana ngaluhan Firaun ieu mah. Atau puasa teh lain ngalegitkeun nafsu edan ngadatang ke nafsu syariat mah kitu bae di syariat mah kitu bae kajeun kuku mah udag-udagana kitu bae sebab teu boga maksud padahal mah dina thariqah mah kapan aya syahadat aya salat aya zakat aya puasa aya haji dipraktekkeun dina thariqah mah lain cara syariat munggah haji syariat mah kudu ka Baitullah dina thariqah mah munggah haji teh di awak urang sorangan awak urang teh Masjidil Haram cek Imam Ghazali cek Tuan Syekh Abdul Qadir awak urang teh Masjidil Haram Baitullah na teh qalbu lamun urang ka Mekah teh ndek jadi tamu Allah ka Baitullah atuh mantak naon gelokeun ruh urang pikiran urang mata qalbu urang ka qalbu jadikeunlah urang tamu Allah kos kitu thariqah nek ngageserkeun perasaan urang teh kuari kerja di tamu Allah izin atuh ka Allah di Mekah teh loba larangan sing hade lantaran ieu teh tanah haram naon bedana ketika urang jadi tamu Allah ketika urang ihram loba nu diharam-haramkeun nu tata dina halal ge urang kuari niatan ihram di jero hate urang loba paharaman ngagelokeun kos kitu thariqah teh aya zikir mah babari bo aya ngariung illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah ngaji ku gandeng amat illallah cauna gede illallah aya ngariung dunu susah mah tilok kitu nya illallah la ilaha illallah la ilaha amin 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 sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin kayak pencepat amat lah susah tuh berkata makanya norekat kos gitu eta keur carita panjang ta dongeng nahelanan eta jeung naon syahadat lamun urang dina syariat mah cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah abdi nyaksian abdi nguningakeun bahwa teh aya pangeran wajib disembah angin Allah jeung abdi nyaksian yen Kangjeng Nabi teh utusan Allah irahasia nyaksianana ayo heuh nya atuh bohong berarti dioper ka thariqah supaya karasa syahadah urang teh supaya datang kana ainul yakin tina ilmu yakin kana ainul yakin engke datang ka hakul yakin urang lamun nyaritakeun abdi nyaksian bahwa Gusti Allah teh pangeran karasa sia nyaksian Gusti Allah pangeran beneran bener bohong sia teu bohong nah geus kasaksian ku hate aing di mana geus karasa Allah pangeran di mana karasana mata hate aing geus neuleuh ka Gusti Allah Allah neuleukeun ka aing neuleuh ka Gusti Allah bohong sia urusan bohong urusan aing jeung Allah sia mah sia bae syahadat sia pake aing mah syahadat aing
aing menyaksian bahwa Gusti Allah pangeran karasa aing deuleu sebab deuleu aing mah hiji deuleu mata, dua deuleu ceuli, tilu deuleu rasa, opat deuleu pagawean. Aing geus boga rasa, deuleu rasa aing. Aing teh hadir Gusti Allah di mana? Di Baitullah di jero hate. Sebab aing mah katadina geus ihram. Jadi tamu Allah ka Baitullah aya di jero hate aing. Allah hadirlah Allah. Ketika Allah nyaritakeun diteropong ku aing cak Allah seluruh hate umat pangbagusna hate kakasih aing Kangjeng Nabi aing. Tah aing teh nurutan eta nu mantak aing geus katempo ku Gusti Allah di deuleuh hate aing ku Gusti Allah di hate aing aya Avanza. Kan aya Mio di hati aing teh tah di dieu teh aya Scoopy pamere gubernurna kuring ngandang tuh kan aya macam-macam aya jabatan aya naon isin amat ketika Allah neuleuh ka hate di jero hate aya neko-neko aing miceunana eta dihromkeun lah aing jadi tamu Allah maka ketika jadi tamu Allah aya larangan-laranganna dipicen ku aing laranganna ketika Allah nempueun ka hate aing di jero hate aing aya Allah doang aing keur jadi tamu Allah karasa ku aing teh hamba Allah neuleuh ka Allah sebagai pangeran neuleukeun ka aing disebut wusul ilallah karasa syahadat aing lain syahadat sia bohong sebab sia mah syahadat ngan disungut doang abdi nyaksian can karasa ku sia saksi sia tapi aing mah geus karasa aing nyaksian teu aya pangeran iwati Allah karasa ku aing beda ahli thariqah mun geus usul ilallah mah komo kabelah ditun leleuweungan lah nah ngagelokeun eta kumaha ti awal heula fokuskeun ka Gusti Allah aing deuk ka Allah kajian ku kumaha ge ketika dahar niatan deuk ka Allah aing ye jang kekuatan ibadah ketika nginum lamun encan bisa ngurangan seubeuh masalah asal niatan deuk ka Allah aing nginum jaka Allah sebelkeun sebab aing butuh tenaga aing deuk ka es deuk di ka Allahkeun make baju deuk di ka Allahkeun laon bae di ka Allahkeun sebab geus beat di hareupeun guru abdi beat siap deuk ka Allah moal ka sisi moal ka gigir na eta ngaranna thariqah mokuskeun diri deuk ka Allah eta nu ka makapan kos gitu kuari aya jelema ngabimbing jamaah haji aja ini ke mana? Mekah. Yang sa anak buah loba jasa pun teu dibimbing mah kumaha? Teu rek ka Mekah rek ngabimbing. Rek ngabimbing. Maksudnya di Mekah kumaha? Lumayan kan ai ka Mekah mah. Engke ditu umroh bolak-balik saurang teh kapan sabenerna mah eta teh cukup bae ngan 5 real 6 real. Ku aing dipatok 20 real sakali umroh lamun 7 kali umroh kali 20 real sabaraha? Teu rek ka Allah deuk ka real. Babet sia ujianan lain aing ye Imam Ghazali nu ngomong ye besi sia marah ka aing ke aing diteluh ku sia Maji deuk ka mana deuk ka Allah maksudna deuk naon deuk ibadah haji atuh sorangan bae ieu lamun teu dibimbing kumaha maksudna deuk ka bimbing hajina ya ngabimbing hajina bersih salah aya ye nu neuk milu teh rombongan sejen ka mang haji atuh lain rombongan mah teu bisa kan pancen deuk ka bimbing kiona pam lain deuk ka Allah tama kos kitu lain deuk ka Allah tama aja kumaha ieu hajina keuna tamatu kabeh maksudna geus bayar dam ente ieu mah jak kiai ieu mah ustad pan deuk iprog ulah di iprog geus teu bisa geus tamatu bae sah iprog mah geus iya tepatnya nama kiai deuk iprog ulah rombongan aing mah kudu tamatu bae nges, mendingan meuli embe bae, meuli embe. Ulah make jeung iprod. Pokona mah geus lah. Hesek. Ya atunya mah boga ilmu ja kiai. Lah kiai 3 kiai ulah. Kunaon sih mah aja diulah. Lu udah amat. Bego. Itu rahasia perusahaan sih. Usah macam-macam. Mau jamaah sabaraha? Aya sih 100 mah. Jula mun tamatu saurangna embe hiji sabaraha duit? Mahal, embe ditu mah. Emang diurang gitu. Mahal sabaraha duit? 1.500 real. Bus. Embe. Aya geus satu. Wes urang 1.500 real. Dibelikeun 500 real.
Jadi untungnya hiji sabaraha. Ngaji di ka mana sih? Di ka Mekah. Cak Allah, bohong sia, kadabda sia. Di ka Mekah sia. Di ka Taimbe sia mah. Tuh, Imam Ghazali geus ngamukos itu pantah. Nu mendak pemimpin haji lamun teu bisa ikhlasna delekeun. Kurang kumaha tuh di Ciamis tuh di Tasik nu mimpin haji acur kabeh. Sebab lain deuk Allah. Di Tangerang moal kudu dibejakeun ku aing Jawa raus ya ge ka hulu-huluna bener teu? Si eta ambalayah teu boga imah-imah acan. Kunaon emang tatadina lain rek ka Baitullah dekat Taimbe. Ye cek nyanon dekat Taimbe teh ontak leuwih parah. Ayo sia. Nu mantak teu diberkahkeun ku Gusti Allah tuh urang nyaho tuh di Balaraja tuh di Serang tuh di Pandeglang. Kuari reruntuhan tinggal puing-puing na doang. Cenah teu boga imah-imah acan jauh kebal cenah di Mekah nama. Ji, emang kerina kemana? Wow, nyana memukim di dituna. Kan atuh kuari teu boga imah-imah acan pan di ka Baitullah, lain ka Baitullah tai onta. Ambalaya. Tah kudu okos urang lembur di ka mana? Ka Allah, ka Baitullah. Ka mana? Ka Baitullah. Baitullah na bebeneran Baitullah. Tapi anu ngabimbing sawareh mah tunu teu bae. Ieu mah nu sawarehna. Dek ka mana ya? Ngabimbing supaya balener ibadah hajina. Horenganan lain ngabimbing peperet mah. Berarti kan eta ibadah teh kos kitu tah. Urang ge sarua ku ari. Sadek ka mana? Ka Allah. Kok mampir di Partai Golkar sih ulah loba omong. Tah eta dek ka Allah na bohong, make mampir heula di Golkar. Katimpah Golkar sia. Golkar runtuh sia kababet ujian. Cenah kula mun teu di Golkar di PDI kagadil sia. Ayo sia. Awas sia. Ye kula mah cenah lain di PDI di mana? Di bulan bintang. Sia di lag-lag bulan sia ka jadi hukum. Ku garaha sia bulan. Hideung sia ka jadi hukum. Deuk ka Allah ulah mumpar mampir tah ibarat da kos jelema deuk ka Baitullah. Lamun aya nu mumpar mampir ka embela ka ontalah ka anu lah eta lain deuk ka Allah nya nama. Ieu ge urang deuk ka Allah ketika mampir di Golkar di PDI di organisasi dan henteu deuk ka Allah geus cilaka. Jago tinggal jago ilmuna, hebat tinggal hebat. Beh camul Jawa mah di kumis. Samsiah di bulu bitis. Ambo budak pohara amat. Bomo alfiah mah di bulu irung. Jago ngajina usul fikih dan lain alat dan sebagainya. Tapi kok kemampaatana we dicabut ku Gusti Allah henteu rek ka aing teh mah jelema teh. Teu rek ka aing teh mah. Rek mulia, rek dunia dan lain sebagainya cabut ku Gusti Allah. Percis kos ngabimbing jamaah haji henteu ka Taimbe. Guys, kuari mah lamun aya pembimbing, halo Mbe. Sia ditampili bisa sia. Ya aing mah cenah teu kuki uci ka aing bae sia nyedekna. Goblok meureungan. Siapa bae. Ya Allah, kula keur ngaibaratkeun bahasa Hujjatul Islam Imam Ghazali kos kitulah supaya kaharti Imam Ghazali nyontohan ka urang seperti gitulah deuk ka Mekahna ka Baitullah apa lain kanyahoan ku kabehan. Ketika berangkat kabehan nyahoan situ mah lain deuk ka Mekah deuk naon dagang nyahoan kabeh. Situ mah deuk ka Mekah beneran deuk ka Mekahna. Naon kitu anak kotoknya dijual ku nyana. Ai masyarakat anak embe anak kotok dijual ai depak meuli mobil ngipas nyana pan ironi. Beh budak nyana mah ngarokok di Samsu dan lain sebagainya. Urang lembur anak kotok ciak. Nini kue tadi dijualan. Deuk mana? Pakai ke Mekah. Ambo, emang gua dijualan? Hiwal ti anak kotok. Mana bae tuh jual? Hok jeung endo gade. Nini blon. Dari sini nih sarwana. Tah, ieu saputerna kanyahoan. Lamun jelema deuk ka Mekah, beneran. Ieu beneran. Ieu lain deuk dagang. Ieu mah deuk dagangan kauntungan. Ieu kanyahoan. Mata hati orang diberi cerdas ku Gusti Allah maksud jelema ka Mekah teh nyaho si A si B si C nyaho. Kitu kene mata hati masyarakat ketika memandang kiai si mah ikhlas si mah henteu si mah deuk ka Allah si mah lain si mah nyahoeun. Ulah dikira teh nyahoeun. Nu mantak
kiai ulama radolor goblok berenang terek ngaji ya terek ngaji di goblok ngaji atuh ka aing anu jauh ngaji anu deket henteu mata hatena nyahueun sia mah lain rek mawal aing ka Allah lain sia mah hayang disasalamanan ame sasalamanan aya duitan mun duit sia tiap nanya ya sia mah maca khotbah teh kan hayang dibayar nya kiai maca khotbah hayang dibayar Jumat bae maca khotbah hayang dibayar tek salamet gitu tak kiai iku galedek besi beneran atuh kadanan jadi wali atuh ikhlas atuh di dinya jang salatnya anak anu marenta salat Jumat teh sah Gusti Allah kok ai teh dibayar bae baca khotbah teh Jumat pan bloon age tama bloon bin tolol bin goblok bin naon deui tak silsilahna ka ditu kan masyarakatnya heuen kiai eta mah lain deuk ka Allah emang kana khutbahna ge kudu dibere duit bae nyaho teu kudu ditanya eta mah contoh doang Imam Ghazali teu kudu ditanya masyarakat nyaho sieun ka mana ka Mekah sieun ka mana ka Mekah sieun ka dagang sieun ka mana eta mukimin di dituna ge mukim di dituna dagang teman yangan kauntung nyahoeun masyarakat sakapal rejeug tiket akur pisa akur maksud beda gitu kene kitabna mah dibawa gede aja pendek jeung mau kitab didiukan ku nya kitabna teh maksud nu beda sia ka Allah sia setengah Allah sia lain sia tuh na ieu mah keur carita kaum Kangjeng Nabi Saleh wa tanhitunal jibala tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta titah areling ka dibat Allah ulah ngarusak di muka bumi yu isuk urang babarengan puasa Rajab urang ka Allah keun fokuskeun 27 poe deuk puasa mun masih keneh hayang lewatkeun sebulan lewat 3 hiji 3 2 3 3 3 4 3 5 ini situ dah geus teu boga pagawean mendingan puasa tinggal penggede kaum Kangjeng Nabi Saleh nu dirajaan ku awewe mulai nyeun husad hasud nyana haredangeun lantaran mayoritas kaum ku ari ngagelok iman ka Kangjeng Nabi Saleh rasa-rasa ditinggalkeun para inohong penggede jeung kerajaan berikut raja di kerajaan anak nu mantaknya ngomong kieu golal malaul ladzina istakbaru min qaumi wallahu a'lam